Kang ari sila ipis naon hartosna Kang Hendan sorean. Sila ipis enteng. Enteng we. Santai. Jadi sila tinggal naon deui? Duit saya tinggal sila ipis. Sila ipis saya lamun anu kanol pun teu pepreket ieu mah henteu. Kalem we sila teh kitu. Enteng masalah gitu ta. Lamun anu teu bisa sila anu kacelakaan. Siam eta paling merengkel cok gitu mah. Sabenerna anu Kalau dijahat. aya nu lain sila ipis, aya nu sila badag gitu nya. Anu sila kuat eta sabenerna mangan hiji jawabanna teh asam urat. Ari dongeng sila-sila gitu. Monya acara nu rame ke dipupus teu harti. Teu harti we aing mah. Enggak, masalahnya nggak bisa dijual. Acaranya nggak bisa dijual. Iya. Ada bari lagi lenik dagang acara aing. Dagang acara pada mahal aing mah tuh. Naon deui apun? Sampurasun kasadayana nu gaduh gagasan ngiringan waktos acara ieu sareng ngalihkeun waktosna saurkeun ka pameng icalkeun we sakantanan kesel ngabandungan ge cenah. Ulah diical. Da cik atuh cenah di aya tetap Sunda naha deui saha deui nu rek ngamumule budaya Sunda teh lebar seueur nu mikarsa. Mana nyaho ngamumule? Naon mumule teh Kang? Muning. Oh iya mah muning hidung ieu muning mumule. Mule sama. Tuh kalau ibe aing teh. Itu mana? Mun teu meunang abang geus kolot. Mun disarentak. Mule. Aduh ya muning mule gitu meunang. Tah geus ngereng-rengan damas ieu ka dieu. Kumaha jantan Kang? Eta Atang sareng ati udah. Kaguik. Feedback. Make eta tah make radio. Jantan. Kaping 7 teh. Ayeuna mah disuunkeun angkatan-angkatan Kang Ibing 75. Cing atuh euy. Da aing teh aya ngora. Angkatan 75 diaturana secara rumping. Ulah henteu nya. Komo anu? Komo anu 75 mah kada sumping we. Angkatan teh angkatan aku kumaha 75 cicing aku bener ngora. Kera ngora maneh. Tetangga Mesir aya Riyad. Di haturanan sarumping ulah henteu kanggo Dokter Seno hadir Seno urang sila teu panggil jeung maneh geus atuh jadi dokter we moal duit temen bisa jadi dokter teh. Nya dokter Gantira Profesor. Tinggal ada orang mah teu bau jeung profesor. Ari Yusuf angkatan tahun sabaraha ti Damas mah? Barengan jeung ieu we waktu Damas muka sasatuan Arasup. Panarita gorila ge aya nu asup. Menang gitu. Oh, tidak gua anta kanu anu eta teh nu babarangan jeung urang ting kamarana euy jigana. Pusi panggil jeung angkatan saangkatan kolot teh euy. Nu angkatan urang kolot pisan. Kari-kari. Nah, cinta mereka bina-bina teuing. Jadi seorang jelema mah kalau teu ku kasusah. Da nu pejabat segar we angkatan urang ge. Iya, aku dipanggil jeung aki-aki. Wah, teu bapak mah berjuang di agama ti baheula. Menurut kagis kolot kieu. Seberapa tahun Pak Yuswa? 52. Sana pun aing. Tapi gaurna gede. Apa aya kieu? Kang Ibing oke. Aya aki-aki di dunia di Amerika mun teu salah. Anu panjang umur ditanya ku wartawan rasiah panjang umur. Tah, iya rame ya. Yang pertama aki-aki yang pertama ditanya, "Apa kiat Anda sampai panjang umur?" Dia ngomong, "Saya mah tara pernah mabok, teu loba pikiran, sering olahraga, iya. Jeung loba amal. Disiplin nanya. Loba mere duit ke umum segala gitu. Berapa usia? 122. Terus aki-aki kedua sama. Cuman ada satu, saya lebih senang kesenian dan pikiran saya bebas. Benar, saya juga sama, tidak pernah minum, tidak pernah ini. Ya, alasan 115. Terus nu katilu, wah, abdi mah teu puguh cenah. Kumaha kana minum? Ngapoe mabok mah. Barang tuang diatur, boro-boro samanggihna we. Dupi ka kesenian, wah kawadukan kesenian. Walah terima aneh, dupi iswa 32. Sia mulai panjang umur. Budak ora rokok. 32 menit jajan jam umur 120 tahun. Barang ditanya 32 menit. Wah.
Maneh mah sebenarnya kolot panjang umur. Budak orang rusak, jam ringsek. Aduh. Rokok Juga teh 130. Lain, 32.